Urang kedatangan ku DPR sekali 2 kali ngobrol 3 kali teas ge hate. Teas. Lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula ge garasa. Asal tas ngobrol bae jeung DPR. Teas hate. Sebab mawana kadinya bae. Ieu pangajian hendak dimanfaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak. Engkajeun aing mah di benduan ge kunyana. Tok. Dek dikondisikeun bagaimana cenah Kiai anu-anuan? Tidak. Bagaimana Kiai cenah anu-anuan? Tidak. Urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing. Teu aing mah kajian kumaha ge. Moal. Dek disumbang anu-anu masyarakat dek dibere anu-anu sabaraha cenah Kiai nu ngajian. Teu hayang aing mah. Geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur. Entak benduan ka kula kajian aing mah di benduan kunyana saulah ku Allah bae aing mah. Geus ajunna ngomong bu Ki Uci mah cenah ekstrim asli. Sabodoh ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya. Ya, emang naon gitu. Ditimpa ku bontot sia ku aing. Ieu mah keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian. Nu mentek atur salamna ge urang lamun diatur salaman Kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur Kiai anu bunga ka hate. Kiai anu atur salam Kiai anu mesti lokal luar haju ka dieu ka Kiai Jawa urut bunga. Betul-betul Kiai DPR atur salam sial. Cak DPR teh bu aing upah meunang atuh deuk meunang di mana jeung si Manaraka. Dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus sia. Aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja. Atuh teh jajan lagi manusia yang salamet. Aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jangka sorga jadi DPR di Indonesia mah. Sebab naon atuh aing nyaho aja pengkondisian di jerona kajenteng make kopeah make sagala ge jadi jerona mah korupsi. Tetep ceuli datang teu korupsi bae ge. Emang kumaha gitu di jerona maling. Maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja. Nyaho jasa. Jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling. Emang kiai nyaho jasa. Nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa. Komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T. 5,7 T Tangerang ieu. Emang teh aing nyaho aja teh bakos kitu. Haju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho. Nu kudu yang anu sakayu kan yang anu sakieu. Ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna. Deh. Nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge. Ieu dangkal. Lamun nyana manggil aing nyaho. Sia mah lantaran teu nyaho lah ngomong gitu. Ulah lamun sia ayo pemerintah urang giliran mah dipanggil. Coba terangkeun moal bisa sia. Aing mah bisa. Tuh aing teh tuh. Aju takabur betung-tung nama. Ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna aju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah kieu menang nanti mana ieu teh mau urang nyaho teh kos kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana. Iya bakar cerita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana zikri falamanahu qaulu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Yang lamun nyaritakeun Sayyidina Husain berarti inget ka Karbala. Alhamdulillah kaula geus nyaba ka makom Sayyidina Husain ka Karbala. Masya Allah, hese nyaritakeunana keindahan Karbala, keindahan kitu makom Sayyidina Husain, keindahan bangunan-bangunan nu ditaretes ku mutiara-mutiara. Parijeng arsitekna anu luar biasa, cakepna, hebatna, keagungan Sayyidina Husain secara batin dalam rangka memperjuangkan agama, anu haju dicacag-cacag, haju dibentukeun kuburan di dinya, zahirna mulya, batinna mah leuwih mulya. Zahirna ku ari pohara jasa dimumule ku urang Iran. Karbala ayana di penungtungan Irak Iran. Ta eta teangan haju leuwih urang ditu mah. Datang ka makom Sayyidina Husain di lawangna bae lawangna geus diciuman sujud, diletakan diciuman. Terus datang ke jero makamna ge nu teu ceurik-ceurik kabeh, bahkan aya peragaan kitu duka terhadap Sayyidina Husain. Tak ieu teh aya jelema dipeupuhan dada teh dipeupuhan. Jadi aya hiji babacaan di Iran anu mengenang karena kedukaan tertinggal Sayyidina Husain, dibunuhna Sayyidina Husain. Jadi nyana teh ieu tah kadu bandeng dudak dada teh. Bahkan lamun haul Sayyidina Husain 10 Asyura tah ieu dibocoran datang ke kaluar getih ratusan ribu manusia ketika haul Sayyidina Husain antara Irak jeung Iran. Berbagai negara nu darareukeut, Syriana, Jordana, terus di Mesir daratang ka dinya lempang ratusan juta manusia. Eta mah makom Sayyidina Husain geus pohara jasa. Padahal dina thariqah teh Kangjeng Nabi Allah ngawurukan malaikat Jibril, kita ngawurukan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi malaikat Jibril diwurukan ku Kangjeng Nabi ngawurukan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ngawurukan Sayyidina Husain.
jadi nuka luar tidina Husain seluruh thariqah jalur mana benak Sabandia Qadiriyah wanak Sabandia Kholwatiyah Utsmaniyah Ghazaliyah Satoriyah Gozak wabeh ti ditu dapan kitu tah Kangjeng Nabi Sayyidina Ali Sayyidina Ali heula kemudian Sayyidina Husain kemudian Zainal Abidin kemudian kaina gitu Ja'far ta eta terus handap terus datang ke Kiwari tapi eta dianggap Syiah jadi Syiah eta orang mencarita Syiah eta teh baheula ge ayangan Syiahna lain Syiah nu ihda asyara Syiah anu kuaripan nu salah ge Syiah anu fikihna Ja'fariyah ai Syiah nu baheula mah Syiah golongan Husain eta mah atuh Sunni na Syiah nu kuari anu berpanta menjadi 11 panta ieulah anu henteu diakui ku ahli sunnah wal jamaah ieu keur carita urang wallahu alam ke di akhirat mah nyanggakeun ka Gusti Allah urang mah tetep bae ngahawatirkeun mentak geus nyaho mah kieu paingan guru-guru geus teu kudu nyaba ka Sayyidina Husain cukup di imah bae hadiahna geus teu kudu datang ka Iran ka ditu ka Karbala lantaran ningali makom Sayyidina Ali sakumaha disembah mantap Wahabi di Arab di Saudi Arabia na eta teh ngaharamkeun ziarah gagedena mah eta ka Syiah tah akhirna mah disak kompet daunkeun kabeh geus diharamkeun padahal ai ziarah ala urang manu dititah ku Kangjeng Nabi atuh masalah urang ge bisa ngaharamkeun ziarah model ala Iran haram tambah geus kos kitu mah sujud di lawangna keneh sujud di hareupeun makom cirik di makomna diciuman makomna di ideran makom Sayyidina Husain teh itu keneh Sayyidina Ali di Najab ieu mah keur carita Sayyidina Husain masyaallah akhirna mah kula ge sarombongan dek babacaan nu biasa ge cek kula geus cukup bari nangtung bae lantaran kabeh kos kararitu geus cukup hadiah langsung bari nangtung langsung keluar be lain teu menghargai ke Sayyidina Husain tetapi orang daripada jadi fitnah di ditungke gitulah keayaan makom Sayyidina Husain indahna kabina-bina agungna kabina-bina zahiran wa batinan aju kuari dibangun sedemikian rupa wah bangunanna ge geus hese nyaritakeunana meureun triliunan tama bangunan lantaran ditaretes kemudian handap lagi hese nyaritakeunana bae geus lah iyalah Sayyidina Husain bahkan disebut nage ieu haram ku urang ditu mah geus ibadah haji na Syiah adalah ka makom Sayyidina Husain ibadah haji na kaum Syiah teh kadinya ke kakarak ibadah haji ka makam biasa ngan nyana nganggap eta teh sarua jeung ibadah haji puluhan ribu unggal peting terus-terusan unggal poe unggal peting tamang geus moal sepi-sepi di kuburan Sayyidina Husain mah kuburan anu terus-terusan dikunjungi ribuan manusia tilu hiji kuburan Abu Ali Ridho nomor kedua Abu Ali Ridho teh eta teh adi eta teh kakak Sayyidina Husain ngan beda emak ai Sayyidina Husain teh gitu cucu Sayyidina Ali putra Sayyidina Ali teh nikah ka putri Kangjeng Rasul iyalah boga anak Hasan Husain panca Kangjeng Nabi teh awas Ali ulah dikumpulkeun darah kaula Fatimah jeung anu sejen satungtung kula aya keneh ulah dikumpulkeun kula ieu adalah embung neuleuh prihatin jeung sedih anak kaula teu nyandung teh Sayyidina Ali teh begitu Siti Fatimah maot kawin deui ka Sayyidina Ali boga anak lah ngaranna Abul Fadl Abbas kunyahna ki Abul Fadl geus adik kakak Sayyidina Husain jeung Abul Abbas teh Abul Abbas tah disebut Abul Fadl ieu adalah adikna lantaran Sayyidina Husain mati heula kuburanna masyaallah hiji makom Sayyidina Husain puluhan ribu dua Abul Fadl luar biasa Abul Abbas emang tidinya katilu ngan misah kuburanana misah embungnya na dihijikeun nu mantak embung dihijikeun isin waktu perang
manehanana gitu haus dahaga. Begitu haus dahaga anu luar biasa nyanalah anu bertindak neangan cai mawat wadah tadi naik kuda begitu datang ke sungai Tigris. Jadi itu orang sungai Tigris kamari ge ningali Tigris teh terus langsung turun sanggeusna turun terus nganyangin encan nginum mawa cai nu mantak teu nginum nyana embung nyana teh seubeuh ti heula lantaran itu ge can nginum. Ahli-ahli Allah mah boga pikiran teh kos karitu lamun aing nginum aing seger batur aing mah keur cacalangapan kajen teuing bareng bae nginum. Coba teh angan di dieu nu boga pikiran kos gitu. Coba hiji bae henteu nya namanya dahaga cai aya nyana nu ngala henteu kieu aing heula memeh batur henteu ke bareng nginumna di ais wadah langsung naik kuda kabeneran aya penjahat di dinya teh musuh dihadanglah ku musuh ileungeun nu keur nyekelan les ya nu keur nyekelan ditempas cap ku musuh potong leungeunna sakieu dicekel les ku leungeun kenca cai digegel ka dieu geus ieu geus keketepengan ngabelaan babaturan dulur anu hayang nginum nyanana encan nginum lantaran neuleuh basi keneh bisa langsung ditempas di kirina langsung make suku les make suku ieu dicekelak langsung ieu sungut ieu ngabelaan itu lantaran masih keneh bisa keneh bae dipanah ceger bae tah eta nyana terus kokorandangan cai mah datang ka dulurna nyanana maot. Gitulah memperjuangkan dalam rangka perang sipin teh kos kitu Masya Allah Karim. Iyalah Abul Fadl mantak di ditu teh cai teh dijadikeun lambang. Hiji panah, kedua cai ngolocor. Di hareupeun masjidna ge cai, di tengah-tengah kotana ge cai. Cai ge make wadah kitu ngulucur bae. Lantaran tah mun teu nyaho sejarahna dongengna urang bingung datang ka ditu. Ieu cai sing kolocor ronak sunna. Bapak sia dekat itu teh nyaho dongeng-dongeng acan. Dongeng oh kos kitu anta kula dongeng di ditu seperti eta tah. Geus ngadongengkeun na ieulah lambangna cai. Nu mantak ku Gusti Allah langsung begitu maot manehanana disadiakeun sorga. Naon tah lain tindan naonna eta teh embung nginum mantak dina kitab-kitab sufi dipuat embung nginum padahal cai aya sabab naon embung diri sorangan seger ai batur kahaus dahaga kajen teuing batur anu seger diri sorangan maka kajen teuing dahaga ge ta eta teh sufi kos kitu ari tasawuf kuari mah ai kajen teuing aing loba berkat batur maka kajen kalaparan ge ta tasawuf nu kuari teh kos karana itu bloonnya saya tah aduh Gusti atuh asa jasa urang nyaritakeun tasawuf mah isin jasa isin eueuh jang sorangan jang batur kabeh. Nah Sayyidina Husain langsung ceker ku Ki Basar potong huluna ditendang-tendang pakai bola awakna dicacag hatena diremes-remes Sayyidina Husain teh digeger sakumaha ngegelna hindun ka hate kitu Sayyidina Hamzah majikan Abu Jahal teh geus karengseun jasa ka Sayyidina Hamzah lantaran terbunuh Abu Jahal sebagai suamina di Badar di Uhud dihantam Sayyidina Hamzah ceger cacag 70 cacagan ceger-ceger korek ku si hindun teh eta dadana berewek cokot hatena gegel dirames-rames ku gereget-geregetna ka Sayyidina Hamzah. Kangjeng Nabi zahirna seperti kitu Hamzahna teu pernah nyahueun sebab memeh maot ruhna geus aya di sorga kula geus neuleuh Hamzah keur uncang-uncang di surga. Iba cerita zahirna seperti ada Sayyidina Husain incu daripada Kangjeng Nabi diperlakukan seperti Sayyidina Hamzah. Tah ieulah wah geus acak-acakan awak nama inting-intingan tinggal huluna dipajang-pajang tas ditendang-tendang. Itulah memperjuangkan agama. Urang geus datang ka mana memperjuangkan agama. Geus datang ka mana urang coba?
kakarak setik diomongkeun leuh geus eureun kakarak teu menang berkat we eureun urang mah memperjuangkeun agama teh urang mah ojol urang mah tah ieu kos kieu masyaallah karim nah huluna nu mentak awakna Sayyidina Husain teh dikubur di Karbala baheula mah seungit terus-terusan ku ari geus seungit hese nyaritakeun seungitna ngan meureun geus campur-campur jeung parfum ayeuna mah hiji Sayyidina Husain puluhan ribu bae dua Ali Ridho puluhan ribu bae tilu Sayyidina Ali tamu moal eureun datang ka irah ge ribuan manusia teh mah di dinya mah ya Allah ya Rabbi tah baheula mah teu bisa dongeng kali ge urang ngacaan kitab kuari mah geus nyaho urang ka Najab geus nyaho ka Karbala horeng kos kitu jelema teh masyaallah pohara jasa ngahormat ka Sayyidina Ali ngahormat ka Ali Ridho ngahormat kitu ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain geus pohara jasa disebut lagi haram Sayyidina Ali disebut Masjidna Haram Sayyidina Husain disebutna haram Ali Ridho disebutna haram Ali Ridho geus sarua mempertahankan ahli sunnah wal jamaah mempertahankan sunni terbunuhnya di zaman Raja Harun Ar-Rasyid datang ka di penjaranya nama di jerotana ilah Ali Ridho mantap makomna masyaallah ribuan puluhan ribu pengunjung unggal poe nah ieu ke cerita sirahna geus disepakan-sepakanna wa qala gairuhu cak salian khalifah nyaritakeun ngurus mamawa kana mawa sirah Sayyidina Husain Bashar bin Malik nu ngabunuhna Ki Bashar bin Malik dibabawa ku nyana asuplah nyana bari mamawa sirah Sayyidina Husain ka itu Ibni Ziyad bari ngomong kieu Ki Bashar teh ngomongkeun siran nu tadi teh qataltu khairan nasi umman wa abban wa khairuhum yansibuhun nasaba kaula geus bisa ngabunuh kana pangmulia-muliana manusia ti segi indung jeung bapana digedak ngomong kos kitu teh tah ku saya nu gagedak Ibnu Ziyad siap goblok ngomong kos kitu Taida ayin tah anda kakana kadalik lamun nyaho eta pangbagus sa manusia segi bapa jeung indungna mun eta dianggap pangbagus sa manusia kalima kota tahu kurang dibunuh atuh sia goblok sia ngomong bae kharunas kasih dosen tapi sia dibunuh wallahi demi Allah lain ieu teh moal diengkekeun deui sia ku aing tilukeun balesan aing lan ieu teh mini khairan masalamat tilukeun aing sia salilana wala alhiqannaka disusul sia ku aing dibunuh sia ku aing langsung didatangan langsung penggal leherna jenger bae balasan Sayyidina Husain siap wae sia terbunuh sarua bae deh eta main bunuh-bunuhan perang teh kos kitu eta ya Allah urang mah memperebutkeun limbah perang teh sogot ieu sogot itu tah kos kitulah jadi sirahna ngagelenceng dua wari mah sirah Sayyidina Husain ngagelenceng sirah Ki Bashar ngabunuh ngagelenceng deui rasakeun sia cek badul ulama sanyana Yazid bin Muawiyah anu ngabunuh ka Sayyidina Husain nu ngabunuh Sayyidina Husain teh Ki Bashar nu ngabunuh teh lain Ibnu Ziyad cek sebagian ulama langsung nu ngabunuhna Yazid bin Muawiyah pan ieu teh perang antara kitu Sina Ali jeung Yazid jadi urang teh aya perang Jamal Siti Aisyah teh perang jeung Sayyidina Ali ijtihad aya deui perang Siffin mah ieu Karbala Sayyidina Muawiyah jeung Sayyidina Ali gitulah terus berkelanjutan ieu Yazid teh putra daripada Muawiyah sedengkeun Muawiyah teh sahabat Kangjeng Nabi nu mantap teu pernah dicaritakeun ku ulama motif perang ieu mah ieu lamun lain urang keur ngaji kieu mah ieu keur kabeneran carang nu ngadongengkeun nu mantap carang kunaon emang hese didongengkeun teu bararisa ieu mah keur carita nu nyaho ge dilarang guru kula di Garut ngalarang almarhum abah di dieu ulah terlalu didongengkeun lamun lain keur diaji carang pan di mana kiai nu ngadongengkeun keur mah teu bisa deui meureun carang ulah emang aya amanat beneran ulah sebab naon kadenge ku kafir berarti sahabat jeung sahabat perang minantu jeung indung perang teu nyaho motif dapat
padahal motifna ijtihad pan. Nah ieu ge Sayyidina Muawiyah pan sahabat luar biasa perang Kanjeng Sayyidina Ali. Berlanjut Yazid putra daripada Muawiyah, berlanjut jeung Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina Ali. Nah nu mantak lamun urang lain keur ngaji mah kieu ye moal dibahas ku kula ge. Ieu mah ala kadar bae geus lah. Ieu mah rahasia bae nya engke bejakeun deui ka ditu atuh. Ke rangkumanana kurang insyaallah dicaritakeun. Dirangkum ke mulai kumakan ieu mah hadis da petali jeung hadis ieu caritakeun petali jeung hadis ieu jadi pisah-pisah dongeng teh. Nah gitulah jadi Yazid bin Muawiyah lah anu ngabunuh ka pembunuh Sayyidina Husain. Nu ngabunuh Sayyidina Husain Bashar bin Malik dibunuh deui ku Yazid. Jelema geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio, gara-gara apansa, gangguan-gangguan hirup loba disebut awaiq. Gangguan-gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun. Sebab satungtung urang aya bang baluh, urang moal jadi jelema luhur. Kabang baluhan ku dunya, kabang baluhan ku makhluk, kabang baluhan ku nafsu, kabang baluhan ku setan. Urang moal usul ilallah mahfud ngaranna. Kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang. Babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktek na hese. Urang ulah-ulah ngalengitkeun watek-watek anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula. Mata teh resepeun berwatek neuleuh nu geulis. Hiji bae mata ku urang ditapaan. Teu bisa urang meureumkeun mata. Hiji eta ngaranna bang balu. Satungtung urang teu ngariadohan mata, urang moal jadi wali. Duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali. Capek. Berangkat gencan geus capek. Aboy mun berangkat paeh mah. Cili ngabogaan watek resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu. Teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suaramu ngos-ngosan. Tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak. Diriadohan ku urang denge urang. Wajin teuing urang elmuna hebat. Sakikituna bae. Sakikituna bae. Insyaallah. Ya Allah. Kitu kene irung, kitu kene sungut, kitu kene leungeun.
berwatak leungeun tersepen jasa mun nyekel nu empuk-empuk. Tadi riadohan kurang atuh geus mengpele. Jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata, babandul cili, babandul irung, babandul sungut, babandul leungeun, beuteung, dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah. Mentak riyadhah ngajar nafsu. Mujahadah merangan nafsu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Carana supaya orang keluar tina belenggu eta, maka orang kudu loba tafakkur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya nak. Naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama. Aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina anu keur di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabaya oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakan teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang belon itu. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyana dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Geus henteu. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ka jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mah teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu teh hese. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah Allah keneh. Ketika urang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nyana mah nikmatin di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandanganna kos kitu. Pohara jasa nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage.
lamun maneh yang kala luar kula rek ibadah ka Gusti Allah aju maneh kala luar ku kula dipangmukakeun bener mama hei itu tenang wae sih bontot bae bisa salam ka laut atuh komo ieu sajadah hei komo kumisa bibrozak si jampang mah teu eleh kunyana Masya Allah, jelema mah jelema nilai kumisa bibrojak biasa-biasa baik. Tapi monyet masih enak. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dikeluarkan gampang. Ye, mama ulah sok loba omong lah, sakjana coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu akbar. Aya nu ngomong mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci, Allahu akbar. Sia sok aya nyoba bae. Segala salat-salat bae usolina ditanya ku sia. Komo lamun hayang salat hayang ieu naon gara-garana batu cincin daratang bangsa per naon ngaranna dare-dare dunia supaya datang aya salatna tah eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan Salat Allahu Akbar beres salat maca nyana wiridan ya ayu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram mal diteruskeun ku aing babacana ke kusia dipraktekeun paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmuna nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wah, teman kitu-kitu bawa rahasia tuh. Wah, saya hayu aku yang nama kajian teman. Beres salat doa langsung tadi bener baik. Tengah peting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar. Pret. Digerokeun ku nyana. Kalar, ayo gerak, mesti keluar, lupat. Ai mama mau moal. Kan mama ai mama. Maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh. Ji. Endeu ke mama nu keluar, jangan mukakeun age mama. Henteu, maneh bae. Mama mah ngan sakadar jang batur doang. Mama mah geus teu kudu, mama mah geus. Bener mama, bener tuh usah salaman. Entah kudu salaman geus ulah. Kabura penjaga sih ya ke. Kalau luar kabeh plok beres ngunci deh plok orang di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayam mama bae keur salat duha Allahu akbar bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar tas zohor langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar. Cak penjaga aing irahananya nanya ya. Bisa aja jana. Akhirnya minta nyana ngadeukeutan mah. Punten kula ieu minta kesempatan dek ngobrol wae ka dieu ya naon. Ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek cenah. Jujur jujur.
eta bisa barhalikpan kami narangtung diharep kok bisa teka deleku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkes heula ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu beurang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama je kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeuleu ku mama zalim ye nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu teu muka pertanyaan kadua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu pertanyaan kadua coba kunaon batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah buh mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ya ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar
naon sebab nama keluarga henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ya pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang geus cak abi berojak aing dek naon di luar geus cak nya mending di jero lah disumbang cak nya dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum aya teh jelema nu di penjara model kos itu eta buktina si eta jadi jelema anu geus deket ka Allah we hirup sarua bae. Kayak kok bisa kos kitu? Lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat. Ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah. Sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe. Geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa orang teh teka kurung ku tempat teka kurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirnya caknyana orang baralik bayu baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik caknyana ya kau yang ditingkatkan deh gaji embung yang hayang gaji ti Allah baik panisia jadi kararia iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri iya jadi senyada penjara dibuka-bukakan kita penjara mama mah di jero penjara baik batur geus baralik kobe penjara yuk kosong penjara geus karosong si buka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae aya sanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan kumaha kajeun mama mendek jeung Allah bae cak mama teh cak maraja teh aya geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu segala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu sagala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun jadi raja bingung. Kita keluar embung. Aduh. Itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar. Henteu embung cek nyana. Geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara. Ayeuna mama ge nanya, eta raja, ku mama bisa jadi betah di dieu? Betah sebab hirup jeung Allah. Di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama madahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cak tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian deui ya asana nagara ditinggalkeun ieu cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumahanyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gejek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana
manuk nubloon teh manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk nyaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cak tuan raja teh mah ka aing bisaan wali aduh tuan raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedeg bae kana hate teu mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak tuan raja aing bisi beuki goblok bae cak nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak tuan raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku tuan raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca tuang raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek tuan raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyana ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayangnya jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jara di wali atuh guruna ge walinyi hese ternyata horenganan ieu manuk kurang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku haju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak deuk ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan deuk ka danau deuk ka lembah deuk ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu bloon
urang kuari mah hirup teh pamajikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah kaeta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belenggu geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolong teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik 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 cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan dita dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emang nya mah teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka teu hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ge di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan ge ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji dek di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare nu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia tarolah masa muda nama sia gawe tarolah masa muda na sia dagang tarolah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalaya pakai ambalaya geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mah pan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus diriadohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres
Aduh, orang kayak kabutuhnya lagi seru apa? Nah, ya merdekakan terus tidak ada harian tina ini pakai terus nya nama usaha wali mah setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik ngajauhan makhluk setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya na usaha menjada wajad di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen ku kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunyana dipakai ka embung lantaran kuat ai ku Allah diberi kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka lumentak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieulah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian suku nah eta adalah teu bisa hihibran nu kos kitu ngaranna mahfud. Namun aya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna. Pamarentah mahfud, pedagang mahfud. Mahfud teh kang den hinakeun, kang den asorakeun, kang den gusrukeun, kang den gejeburkeun. Kos kitulah. Jadi horenganan wali cicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajen teh nya geus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima kadituna ngobrol politik deh bae nyana geus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika urang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalna nyana mantan bupati ketika urang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deui bae ketika jelema ahli ekonomi kajian kuku mage urang namu ka nyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lainna pasti kabelah dituna mah ngomongkeun tiju bae kajian kuku mage urang lamun namu ka si Supratman sa si Herman katen kesebelasan Persita tiasa karangaranna gegeraan sa geraan udah sok seserian siapa bangun teu nyaho nyaho
pasti ngobrol kena tentang main bola baik. Jadi berarti almaru hiji jelema eta teh aman ahaba bareng jeung nu dipake ka resep ku nyana resep politik ngobrol politik, nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi, nyana resep budaya ngobrol budaya. Kiai ge ka resepna fikih ngobrol fikih bae, kiai ka resepna alat ngobrolna alat bae, kiai ka resepna usul fikih bae, kiai ka resepna hadis ngobrolna hadis bae, kiai ka resepna teh ieu mah ka resep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara Ki Pudoli atuh eta bae jeung Habib Rozak. Balik dikasih berapa Bib? Dari 10 juta mah 300.000. Aja Pendi jadi beda 300.000. Aja kita balik sorangan. Beak di jalan. Budak rugi nya 300.000 beak di jalan nya di akhirat kana neraka. Geus pokona pangrugi-rugi na jelema Aja Pendi guys pokona. Aduh, jangan kayak ngomong yang mal deui cek yang lain kan. Emang di ditu naon bae tuh Aja Pedi ngaji Yasin sih. Emang ngaji Yasin di itu karena Allah. Henteu cek. Mana aya di pendopo karena Allah. Tsunami bisa. Tah, ieu ge wali. Wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun. Dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae. Wajan kukumaha ge. Urang mah ngobrolkeun batu teh batu Alimaya, Sungai Darek itu bacannya nama lain. Wo, ieu maunahan. Ieu batu combong. Lamun ditoelkeun nyileuk ke jelema. Lamun dikatakeun ngudag ceuk. Ieu. Atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae cenah mah. Ieu anti tembak, ieu anti cukur, eta perdukunan mah kos kitu bae. Mantak sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh. Lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta. Nu kaluar ti gunung teh eta, ngan sakikituna. Eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah. Bo eta dukun lamun geus ngomong bloon. Wahara ieulah cenah kieu cincinna geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui. Pareta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat. Jadi urang teh ngarasa mau pohara amat teh si cincin. Bukan ngan sakikituna. Gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu. Pohara jasa. Baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok kaluar jin. Ieu ge sarua. Naon bedana jeung Aladin? Eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok masyaallah kaluar naon kiai kaluar di dieu sing gerendul. Sasanggaleun. Tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian. Nu mantap urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali. Urang moal kebal urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebal jadi wali. Moal kebal jadi wali kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lawan mere ilmuna nu aya di hate nyana. Tok urang mantak sok barage. Urang keur cicing di imah. Datang ke urang teh kitu kiai. Udang-udang budak hebat pokona. Ngan Golkar. Wal kebal. Mal kebal sarua urang yang gusruk bae sarua. Teh sigade tah. Tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ke urang teh kumaha datangna nyana. Mantak datang gitu Kangjeng Nabi Qadir atuh geus lah moal kebal memenitan jadi wali kuneuleuh doang kuneuleuh kajana ngecap saucap bakal jadi wali spontan eta mah sebab jaran nu dibawana ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae guriwol basa salaman sabarut kana ku dari ta sebenarnya aya jipen mah aya dina dirugi bae dirugi bae ngana mah datang gubernur baru ditanya mere sabarang ngaji boro-boro mere ngana henteu tungtung nama hate dangkal dibere henteu nah, eta urang kadatangan ku DPR sekali dua kali ngobrol 3 kali teuas ge hate teuas lain lalagaan teuas kurang-kurang nama kula ge garasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teuas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian hendak dimanfaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak engka aja neng mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu tidak bagaimana kiai cenah anu tidak
Orang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing. Tah aing mah kajian kumaha ge. Moal. Dek disumbang anu-anu masyarakat dek dibere anu-anu sabaraha cenah kieu nu ngajian. Tah hayang aing mah. Da siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur. Entak bendueun ka kula kajian aing mah dibendueun ku nyana saulah ku Allah wae aing mah. Geus ajunnya ngomong bu ki uci mah cenah ekstrim nya. Sabodo ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya. Ya emang naon gitu. Ditimpa ku bontot sia ku aing. Iya keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian. Nu mentek atur salamna ge urang lamun diatur salaman Kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur Kiai anu bunga ka hate. Kiai anu atur salam Kiai anu geus ti lokal luar haju ka dieu ka Kiai Jawa urut pu bunga. Betul-betul Kiai DPR atur salam sial. Cak DPR teh bu aing pamenang atuh deuk menang di mana jeung si Manaraka. Dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus sia. Aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja. Atun teh jajan lagi manusia yang salamet. Aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jangka sorga jadi DPR di Indonesia mah. Sebab naon atuh aing nyaho aja pengkondisian di jerona kajenteng make kopeah make sagala ge jadi jerona mah korupsi. Deuk ceuli datang teh korupsi bae ge. Emang kumaha gitu di jerona maling. Maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja. Nyaho jasa. Jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling. Emang kiai nyaho jasa. Nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa. Komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T. 5,7 T Tangerang ieu. Emang teu aing nyaho aja teh bakos kitu. Haju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho. Nu kudu yang anu sakayu kan yang anu sakieu. Ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna. Deh. Nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge. Ieu dangkal. Lamun nyana manggil aing nyaho. Sia mah lantaran teu nyaho lah ngomong gitu. Ulah lamun sia ayo pemerintah urang giliran mah dipanggil. Coba terangkeun moal bisa sia. Aing mah bisa ge. Tuh aing teh tuh. Aju takabur betung-tung nama. Ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna aju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah kieu menang nanti mana ieu teh mau urang nyaho teh kos kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bogan aing teh dibere pan ku nyana. Iya bakar cerita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana iya mahfud bil harfi bahwa mayufatu bim lepaskan belenggu urang deuk ka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ila istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh kana di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari ngaistighfaran nu baheula geus duh aing baheula mah sabenerna mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh bisa dipindahkeun teh bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu bae lamun ka eta tangkal bae lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang
sirung gede berarti perkembangan kehandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkan kurang nah itu sarua datang ke perkembangan ke lain deui datang ke buahan ke lain deui kitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainan mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qoblaan tamutu paeh lah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang atuh udah bunuh diri bae lain kitu tetep kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu-nafsu kitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbing-ngabimbingna ilah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal nikmat kajen kumaha ge Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ij'al wa awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma dzakarnahu wa ma sabahnahu wa ma shallaina 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hubratan min hubarin niran Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana zi imanana warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina Allahumma illam nakun ahlan an tablugha rahmataka rahmatuka ahlun an tablughana ya wasi'at kulla shay'in arhamar rahimin taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah